ayun gelis ayun bangbrang ari ayun ari ayun gelis ayun bangbrang sindang di ayun mah di ayun ayun ku sindang. Denget ye pisan ma bapak rek warati sejak ngecagen angisan najan batin mah sardi takdir tekenya dipungkir tersaning numah agung pan hidup gaduh panutan caroge anu sajati anu bakal tangwaler dunya rawuh akhiratna. Bral anak king Gramiang payunan tuh kahirupan doa sepuh anu salamina nyarengan upacara ngaras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin anu mulia kalayan bidi Allah Subhanahu wa taala dina danget ieu
urang sadaya tiasa riumung pulung bari giniluran rahmat mantena dina acara upacara adat ngaras. Acara ieu biasa dilaksanakeun sateacana acara siraman calon panganten. Ibu kalih bapa sadaya ngaras teh maksudna putra ngawasuh dampal sampean ibu kalih ramakna calon panganten. Acara ieu leres-leres adat Sunda namung parantos lami ka kubur ku usum, kaurugan ku mangsa kalamak padika jaman ti tatar kulon. Padahal acara ieu teh teu kinten ageng hartosna kanggo calon panganten anu bade ngambah sagara rumah tangga. Tumut tali karuhun khusus cariosan ieu teh bade ditujukeun ka calon panganten kapan pidawuh Pangeran Eces saha jalma anu takwa ka Allah tumut ka ibu rama turut tarami damal sumpah palsu tinangtos bakal kenging kabagjaan di dunya rawuh akhiratna. Lajeng Kangjeng Nabi oge ngadawuh moal dihampura hiji umat upama teu dihampura ku ibu sareng kuramana. Dawuhan Allah Ta'ala dina Quran, Bismillahirrohmanirrohim, al jannatu tahta aqdamil ummah. Hartosna sorga teh aya dina talapak sampean ibu, kumargi kitu sumangga urang pedar. Anaking hidup calon panganten teu kedah milari dukun anu lepus paraji anu sakti, ulah rek munjung ka gunung ulah muja ka sagara. Gunung mah sok rajeun urung, sagara sok rajeun bedah, nyamunjung kudu ka indung, nyamuja kudu ka bapa. Indung mah tunggu rahayu, nya bapa tangkal darajat. Doa ibu ka putra anu soleh, insya Allah bakal didangu ku Allah. Anu dilinggihan ku calon panganten, sinjang 7 lambar, sinjang kamumet sepuh, basana oge rajana. Dianggona oge salebaran sakali, namung ari ka putra mah teu aya barang kinasihan. Kitu kanya sepuh ka urang mah teu acan tangtos tiasa kitu ka sepuh. Oge sinjang anu 7 teh lambang sifat maknawi, sifat anu nyampak dina diri urang. Dunya lambangna omat dunya teh ulah ngahempikan urang, tapi dunya anu kudu dihempikan ku urang maksudna kedah tiasa ngamangpaatkeunana dina jalan anu sae. Di dieu aya samaksa heulai ngampar lambangna namprak, maknana la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Manusa mah sadayana oge estu teu daya teu upaya usik malik angin kersa Allah. Salajengna di dieu aya lawon bodas lambangna kasucian, calon panganten bade nikah diniatan ku paniatan anu suci bersih, mugi sing bersih salalamina. Salajengna di dieu aya lawon koneng lambangna honeng, maknana ya Rahman ya Rahim, kedah silih pika nyaah silih pika asih, sarang dulur oge sarang saderek. Di dieu aya dawegan kalapa hejo pananeda ka Ilahi Robbi. Mugi-mugi ka anu mayunan ieu acara upami tiasa nyarios mah mugi sing sapertos cau emas sae turunan ti ibu sareng ti rama. Mugi sing seueur sandang sareng pangan saur pare, sing tetep deudeuh saur seureuh, sing tep hareuy-heuy saur sereh, sing salamet saur daun salam. Di dieu aya daun suji tina bahasa kawi su teh hade ji teh hirup, ieu oge ngemutan ka manusa khususna ka calon panganten. Yen hirup teh kudu hade. Di dieu aya mayang jambe, mak teh awalanmu yang teh suci, cenah buburu teh kedah ka anu suci di jalan Allah. Salajengna di dieu aya daun pandan, sapadan hirup luarna sae lebetna oge kedah sae. Sae lahir sinarengan sae batin. Di dieu aya paso kendi cowet sadayana didamel tina taneuh. Ieu ge ngemutan ka urang sadaya, urang teh asal ti mana tur bakal mulih deui ka mana. Tangtosna oge urang teh asal ti Allah tur bakal mulih deui ka Allah, mulih ka jati mulang ka asal. Oge di dieu aya daun puring pu teh guru ring teh kuring atanapi kurungan. Geuning bener teh ulah ceuk kuring wungkul tapi bener teh kudu ceuk balarea. Di dieu aya daun wargu, basa kiratana waruga. Waruga atanapi jasmani anu sehat bakal ngahasilkeun pagawean anu sehat deui. Janten urang teh kedah tiasa miara kasehatan. Salajengna di dieu aya hanjuang beureum numutkeun karuhun Sunda ieu teh mangrupi hiji prasasti. Di dieu aya anu bade ngalih alam tina alam lalagasan ngalih kana alam kurenan atanapi alam kulawarga.
salajengna di dieu aya payung koneng lambangna Allahu Akbar. Urang sadayana nada panang tayungan Allah anu Maha Agung anu nyiptakeun bumi sareng langit sareng sapangeusina. Salajengna di dieu aya palita anu sumbuna aya 7 ku calon panganten bakal disulut hiji-hiji. Naon anu kedah caang dina manah calon panganten tiwangkid ayeuna tug dugi ka nyawa dipunlut ku anu kagungan. Insya Allah anu bakal tiasa nyalametkeun di dunya tug dugi ka akhirat engke. Anu kahiji lambangna iman, rukun iman aya 6. Anu kadua lambangna Islam, rukun Islam aya 5. Anu katilu lambangna ihsan. Ihsan kanyataan tina iman sareng Islam, bohong iman sareng Islamna upama teu nyata jeung kalakuan sadidinten. Anu kaopat lambangna soleh, putra anu soleh anu bakal ngadoakeun ka ibu sareng karamahna. Anu kalima lambangna ikhlas, nyidamal hiji padamelan disarengan ku kaikhlasan insyaallah bakal ngajantenkeun ibadah. Anu kagenep lambangna sidikiyah, beja teh ulah ceuk batur wungkul tapi kudu dinyatakeun heula ku nyalira, ulah gampang kapangaruhan. Anu katujuh lambangna mukarobah, akrobna manusa sareng kersana Gusti Allah. Ibu kali bapak sadaya saha atuh anu teu bakal bagja di dunya rabuh akhiratna upama tiasa ngamalkeunana. Kitu diantawisna lambang-lambang anu tiasa kapedar di dieu. Kirang langkungna bobok sapanon carang sapakan hapunten anu kasuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngawitan ngidung sumalindung ka Ilahi, ka Allah nu maha heman sejak numutkeun palari. Budaya karuhun Sunda nada ridoning Ilahi, kiwari cunuk di waktu wancining ridho Ilahi. Putra teh sumaja naras ngabakti lahir lan batin ngawasuh dampal sampean. Ibu Rama wiwit lahir. Amin ya robbal alamin. Mugi Gusti nang tayungan. Duh maaf dihapunten, rumaos abdi tamelara ka mama, kirang sumujud nu heman ka diri abdi diasuh pinuh kasih dijaga didama-dama. Anak geremian payunan
gesawawa Aripa nada sepuh mah tiis ceuli herang mah caket eulis susutan eta cisoca ibu teh ikhlas hidup ka ibunya ngaras doa tindung mugi panayung nu agung panjang punjung indu mah ngandar mangandung sing parek rizki sarta tebih nyabalai bral geranian doa indung nu marengan sim abdi yang akan sembah tawis penghormat pangbakti ka apa anu sare soleh nu asih ti awet lahir ngarumah siang jeung wengi abdi teh seja sumujud mugi kersa ngahak sami ti lahir dugi ka batin nada widi bade ngaras mugi apa ngawi dian neleng neng Ginu rahmat jinu
Bapak mahan ukur dharma katitipan nu kawasa cukang lantaran gumar mutu mampi kana kadar lunta katung-tung cipanda dugi kenang babantarna cinta na indung kana sesah milari pantarna ngalang-alang tung cipanda lepas ningal sagarana melangna indung kana langkung tika salirana Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi
wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad,